Halo, terima kasih untuk yang sudah support channel Cahyadi Official. Dan untuk yang belum subscribe, tunggu ya. Terima kasih. Aku masih sayang padamu. Karena teh dengan itu lagu teh karena Celi Karena teh kalau diajar ukulele atuh. ari nek diajar mah di imah tong di dieu gandeng batureun. Sarua di imah ge digandengan wae. Ngomong nate urang teh ngagandengan. Mana tuh kak ulin teh make baju koko kitu dari dek ka masjid. Kan urang teh balik Jumatan poho teu ganti baju. Oh, yang ganti lah baju rek ulin teh atuh. Pan poho ngaranna oge. Watur indung teh nyeuseut teh capeun kumaneh di kitu-kitu karunya. Nama tuh kayak nunge sok nulungan teu kos maneh tara nulungan. Alhamdulillah nyaga euy mah nu corona teh geus eueuh. Di ayeuna mah bisa bebas. Teu make masker ya bisa ulin ka mana. Pas aya corona ge urang mah ulin di dieu teh si Neng duaan. Da tuh ayeuna mah geus bebas. Sok ayeuna mah ulin nek di mana-mana oge. Bae teu make masker ge da geus leungit. Pan PSBB teh pan geus leungit lin aya sakola irahanya. Teuing irahanya guruna ieu teh duh dia bener gitu asup sekolah teh Januari. Nu bener ah. Nah bohong da. Asup Januari ge anggar tugas mah numpuk ih. Ngomong urang rek ka SMP soal tugas. Urang ge tugas PR loba pisan ge matematika nu panglieurna mah. Da untung nate geus normal bisa arulin deui. Bener enak ulin deui. Sama mana ge aya corona teh naon deui. Tapi iya kumaha caritana sakola duh. Beuki lila we nya. Berarti urang mun asup teh pan teh ke SMP, urang teh kelas 6, ke SMP, berarti asup urang langsung ke kelas 2. So, tanpa belajar di Desember belajar teh. Meureun kan urang ngarajakeun deui we nu lain ulina. Samper we ke baturna. Kana mah geus sore. Balik. Urang balik we. Jika sudah nonton videonya, jangan pelit buat like, share, komen, dan subscribe ya guys. Waiting for next video. Bye bye.